Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana tepang deui sareng simkuring pun Sita Sapitri dina program Warta Sunda. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu parantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Mangga urang sakseni warta salengkepna. Bulan Desember anu anyar kaliwat, Dasentra gawe bareng jeung Pemda Kabupaten Subang ngagelar pasanggiri kawih murangkalih anu tempatna di Aula Pemda Kabupaten Subang. Ieu pasanggiri dilaksanakeun dina raraga ngareuah-reuah acara Milangkala Kabupaten Subang anu ke-65. Lantaran lobana pamilon, ieu pasanggiri dilaksanakeun salila 2 poe. Di tanggal 12 Desember nepi ka tanggal 13 Desember. Dipidangkeun dina Wanda Rampak Sekar atawa sok disebut oge Layutan Suara. Anu jumlah anggotana minimal 10 urang. Acara dibuka langsung ku Bupati Subang. Dina pamapagna, Bupati Subang netelakeun kareueusna ka barudak SMP anu geus mahe ngahaleungkeun kawih-kawih Sunda. Anjeunna oge netelakeun ka bingahna. Lantaran ampir sakabeh SMP anu aya di Subang ngirimkeun wawakilna. Gede harepan cenah mun kagiatan samodel kieu tuluy-tumuluy diayakeun. Minat barudak kana kasenian Sunda bakal beuki ngaronjat. Pamirsa, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Simkuring pun Sita Sapitri amit mundur, wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.